Lur, kumaha cager? Waduh, panggil deui ka mana wae. Aduh, geulah nu geus beunghar mah. Aduh, poho ka dulur euy, kumaha cager euy? Oh, alhamdulillahnya mun calageurnya. Kamari euy. Ngobrol kamari teh jeung babaturan lah. Ya, seumuran ureunan gitu. Ngobrolkeun masalah kayaan ayeuna gitu, kayaan situasi kos kieu. Dengan duit hese, naon hese cenah. Kan nu daragang areureun cenah, dagang kumaha cenah. Kamari dagang nu aya saguruntul, dua guruntul ngaliwat jelema eta geledek meuli cenah. Ngaran pefotoan, videoan. Aduh, ripuh. Tungtungna heuda daripada dagang eta puguh nu meuli. Areureun dagang teh jeung eta lain hiji dua cenah loba cenah nu dagang itu teh. Heuda kumaha atuh nya kondisina kaos kitu nya kudu dikumahakeun. Bingung oge teu dagang ureunan modal beak di imah dipake sapopoe ureunan teu hari dagang eueuh nu meuli gitu tah. Kamari teh ngobrol kieu nya ngobrol biasa da geus dilapan teu panggih nya. Cenah euy geus pemerintah teh nyieun duit teh cing loba atuh cenah. Geus duitna loba, nyetak cing loba, duitna loba bagikeun ka masyarakat. Kayak dipikir-pikir mah siga pinter nya. Guys sih sebenarnya mau dipikir emang supaya pemerintah teh nyian duit sing loba bagikeun ka masyarakat. Kan masyarakat teh loba duit senang teu kudu lieur teu kudu naon kan. Cik dulur-dulur kumaha cek baraya cik. Kira-kira lamun pamikiran kaos gitu cerdas teh kira-kira. Coba dipikiran kira. Ayeuna keur hese duit, usaha hese naon hese. Duit eueuh teuing ngetang duit ting eueuh ting aya duit ieu ting di marana cicingna duit kitu mun hese di alana teh kitu. Urang nya geus lah kitu solusina mah ka pemerintah, urang ngomong ke pemerintah ayeuna mah. Pemerintah geus nyieun duit sing loba bagikeun ka masyarakat. Gitu. Kumaha tah? Si komen lah dulur baraya komen di handap si pemikiran kas kitu teh bener henteu gitu tah. Ngan saya pribadi ya boga pendapat bae urang berpendapatnya sok elon baraya dulu udah pendapat sok dihanap di komennya ieu mah ceng pendapat urang eta teh pendapat teh benar-benar salah sebenarnya ada orang lain ahli keuangan lain ahli akuntansi da teu ngarti anu pika bubuk-bubuk lemanya ngan ureunan cek saya mah kieu non lamun misalkan duit loba da hargaan ureunan kitu cek urang mah mun dipikir ayeuna misalkan kieu nya ayeuna misalkan harga kamari nya urang carita saeutik kamari ka pasar urang teh meuli bawang bombay anu baheula nangan 4.000 hiji kamari meuli 30.000 hiji 35.000 hiji tah kulantaran itu kunaon coba kira-kira nah bet kitu eta teh harga kitu tuh kulantaran eueuh barang saeutik nu meuli loba jadi harga naik da urang ekspor impor kan eureun kan bang bombay teh dikirim di luar negeri eta ditutup barang di urang eueuh jadi mahal tah ilustrasi gitu teh urang sarua jeung duit nu tadi duit teh hargana teh lain di lobana cek saya pribadi mah dina naon nilai duit teh nya dina nilai nominalna kitu duit loba ge da percuma moal aya nilaian nah kunaon ada ku loba barang mah pan eueuh hargaan atuh sok aya tadi bawang bombay loba coba dagangkeun da pasti murah nah bet murah ada barang loba atuh gitu sarua jeung duit tadi taweureunnan pamikiran tadi teh lamun duit eueuh geus nyieun cing loba bagikeun percuma dibagikeun oge kalau meuli bala-bala hiji nu tadi dengan 2.000 kudu 2 juta hiji bala-bala naon bedana dan nilai duit mah lain tina jumlahna gitu tina nilai mata uangna pan geuningannya aya menteri keuangan teh nguruskeun duit maksud teh nilai kurs rupiah geuningan terhadap dolar sabaraha tah ieu teh geus nincak 16.000 eta teh aduh parahnya 16.000 eta teh eta kudu nyaimbangkeun eta jadi mun semakin tinggi kurs rupiah dolar urang
rupiah terhadap dolar, rupiah beki eueuh hargaan gitu. Ingat orang mah baheula ninyuh mie teh ngan cukup 300 perak. Geus mie jeung naugna plus kerupuk hiji. Ayeuna mah boro-boro mie-na we geus 3.000. Naugna 2.000, kerupukna 2.000 tuh geus sabaraha. Jadi beureun nilai duit teh nya pangrasa lain tina lobana, tapi tina nilai ieuna gitu tah. Nya eta mah kumaha cik dulur baraya boga komen teh, boga pendapat teh tulis di handapnya. Itu barayana sok dek ieu mah juk sing mangkat deui, hati-hati di jalan, sing salamat, mudah-mudahan aya rezekina gitu. Kitunya barayanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.